Dia mana kok naon sih kan baringung gitu dia. Nilai orang endok dul. Endog ku kokos nu kakarak wae nilai endog segitu unggal poe ge endog jeung endog we mana mah dia. Udah masalahnya kudu tanda tangan ke orang tua tuh dul. Mana cik ningali? Wah bener dia endog ya mah. Aya meureun sakilo mah dia. Dia sih cok bacakeun naon soalnya teh dia. Heeh, cenah cek ieu teh. Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan tepat. Oh. Hiji, hewan apa yang kakinya 1000? Urang ngajawabna bener. Wah, benar mana hebat Dil euy. Dua, binatang apa yang memiliki cadangan air? Urang ngajawabna bener deh. Bener, Bedil. Tilu, Kecubung, mana dia tambah buyur. euy ngan budak guruna nu nyieun pertanyaan, urang mah ngajawab hungkul dul. Di naon jawabannya? Kecebong adalah jawabannya tepat. Nah, urang teh menang nilai endog dul. Iya mah salah bener dia kan dia cek tempo Ulah tuh tong disesuaikan dul. moal atuh. Oh cing dagoan sekedeng dia nya ya Urang kudu tanda tangan di ke orang tua. aman kieu. Tinggal deal bener kabeh namanya. Wah, Cir, halus. Ya masih emak pasti seri, Sok tambahan deal dikrit pasti dipuji deal lah. Benar ya masih, Tong hariwang deal. Ya, lah, nangis ya. Sok lah kalem we. Aman ya mah, Ma, bedel wih ma. 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 Anakku sudah pulang. Ma, iya ma, bedel punten 10 ma, ya nama ma. Wih, hebat, Batnya, bedel namanya, pinternya. pinter anak emak. Aduh, Ah, iya teh ma, cek guru teh, kuy tanda tangan ma. oh, nah Jang, Buka tanda tangan, banyak. siap Jang. Kayak namanya, tanda tangan ma. Ya budak. Tapi itu asa salah, Tapi nah, nilainya 10. Ma. Nyungkeun acis ma. Beda punten 10-nya. Nya atuh. Ma yang acis ma yang jaga. Baik lah. Punten halus ya mah. Mana tuh? Atuh ngodok kula mah teh. Nuhun ya manya. Iya. Beri arek amung heula ma. Nya sok atuhnya. Sama. Dah. Keula Jang. Ayo teh punten 10 teh nu ageng nu alit. Naon ma? Ya teh punten 10 teh 10 ageng atau 10 alit teh. Numpang alitna, numpang ageng mah ada 100 ma. Aduh. Budak urang aduh. Kieu teuing budak-budak teh ya Allah. Ngabohong wae ka kolot aduh. Sekali deui belentrang. Keraon maneh doh. Biasa ya dia tingali atuh balik sekolah mah kieu we dia. Kok masih emak dia? Aman atuh. Nah, amannya. Udah urang nak kabur. Bener patut dicontoh mana dia euy. Ayo dulu lah. Kemana? Urang ulin. Ayo atuh ah. Ayo. Pakai sepeda tong? Entong ayo ah. Ya pakai ah. Saya kan atuh bedul sepeda teh. Ayo atuh. Bonceng orang tuh. Sok ah. Urang dibonceng ke mana? Ah. Mah. Oh. Kira-kira dulu. Urang lapar dulu Aduh, sarua dia orang dia lapar dia. Urang meuli ini ya. Ayo, tapi mana aya kitu duitna dia. Aya tuh.
Mana? Tah di si emak. Bener. Di orang yang dicengekan dul. Kan? Heeh. Ayo kebon dia. Iya, Orang geus ke tuh. kebon we. Ayo atuh. Ayo Geus tunda sing sepedana. Ridu dia. Geus tunala di dia ya. Ayo atuh dul. Ayo. Kebon we heula nama dia. A few moments later. Dia. Ayo kebon sahsia dia. Anak kamu Mang Asep mana? Ini lain pohon asep mah di itu di belakang dua dia. Sama emu anjir omongan wae. Kan bae we atuh dia dosa seeutik mah dia. Sarua dosa duanana dia. Bae we. Ya geus itu bae ayo orang Allah heula atuh. Iya ala we. Nengeunah itu ngamihna. Geus lah meuli sakieu ge dul. Lada sagege ayo. Ayo ah. A few moments later. Bang. Beli emih 2, Bang. Lain nu eta, Bang, anu di wadahan geuning. Tuh bener dia mau di wadahan dia. Iya. Tah, heeh. Engke si emak nu mayarna heuh, Bang. Aduh, kacau, Pak. Nuhun, Bang. Iya sih. Mama tadi geus dibere duit ku si emak pan. Duit. Keur seger atuh dul. Bae we ieu mah cenah si emak nu mayar. Ayo guys si dia. Ya. Bae atuh nya. Ayo. Yang penting warak dul. Bener pop mie euy. Agar dia dicengekan mah dia. Atuh nya cek urang ge nya bener. Untung tadi nyokot laceng ya. Ya. Eta jam tangan anyar dia. Karek apa mah? Anyar atuh tinggal itu. Kalau orang habis sakieu dul. Mulai ngajong sorangan. Bener HD euy Nya. dia. Jam tanganna ieu temel. Yang jadi begeteng dul euy. Nah, betul. Boleh balik ya. Mana lu sih emak? Mah aku udah bingung. Udah balik pira. Di mana orang sok? Trek balik udah sieun heueuh. Besok wae ngado awe heula tuh dia. Nya geus satunya. Besok ada di jalan dia. Heeh. Budak ieu sugan teh bener aing mah nilai 10 teh pintar. Ukur ngabohong we budak teh awas we engke mal diampihan tinggal cak mah. Cenah sare di luar tingalikeun. Kumaha atuh nya? Sieun jabarek balik lagi bisa dicarekan ku si emak euy. Ya banyak ribeteng deui teh ah. Bae meureun lah. Si emak ge melangeun meureun geus burit ieu. Lah bae we balik. Mak. Aman nih make jeung balik ke sagala. Da mata tunan yang temelang atuh ka maneh teh. Kumaha nih kabedieu teh. Da maneh mah ngabohong wae atuh. Atuh mah hampura bedil mah. Hampura. Ah, maneh Atuh mah. di sini teh. Atuh kayak atuh mah ieu mah nyeri beuteng ieu ulah Ah, teh enggak atuh mah. juga dulu. Kalah itu nahan nih rada basuh saeutiknya. Aing mah